Cepian lancip ehan. ieu teh saha anu bade manggelaran teh di TPRI teh pula Apa tiriku sini-sini sunat teh kantenan mantesan harurung harera nya di kawitan cenah cepehan buah eh para kancat di rombongan seni Sunda nyanggakeun garapanana mugi aya mangpaatna pangwaris pujaga urang nu wajib di pusti-pusti pusti-pusti nu wajib di pusti-pusti diraksa di damadama mama diaku jimat paripi hiji bangsa hiji basa sareng seni budayana sangkan seni ngabudaya urang sami-sami raksa kawitan teh lagu-lagu bukun dilangge dasar pandiri dina pageut laran wayang tang tumoal bireuk deui tang tumoal bireuk deui Mamaratna dina pangajakna jamal kumaha jaraning ati
tina pangajakna jaman kumalit jeroning ati bangsa jeung sareng seni budayana sangkan seni ngabudaya urang sami mumulena lah Abah Haji ngiring Rosa malah kabudayaan di mana ieu teh cepet seni senja anu asli seni Sunda anu asli mobil susukan susugana Manawi bahan katampi ugana ayeuna gelar kesenian Sunda murwani urang sabangsa urang sami mumulena Manawi bahan katampi dia katampi cepehan isi nama nukalangku ayo kongkoya kumargi sisip arti nanging kekek hoyong mantep geningan toba tekenging mah dipondadei dipiring kurupi geuning lumayan palipur mana alah geura Abah Haji Rosad saka nubaris nandangan ngajungcung seni pawaris mun urang eling wiwit tantang tumo kamalinaan laku sok make aturan sagala rejeng ugaran Allah gerak orang pada suka nyebat jenengan pangeran anu maha welas tur makasih tet sora tarompet ayu batur migawe yu babarengan Owik nam astuna mas ida ulang idalang ya kandapuan cing alaku cing arina hirup hirup kumpul kauyuna eta gotong royong ong ong babarengan cepehan ngancik di tengah pusring bumi gebuk jagat sang naga raja
cukup kabeh Nyai Han. Gawangan sang Ngarah bebarengan. Sabaraha anak cukup cenah cek ieu. Tapak dara ingkang patoki ngajagat kota Kandaga kancana Cimuncang ka Banjarsari. Berjuang mah urang hiji. Pangwangunan telepakan sangga puana sempalamuni wedaling rasa kocrek muni wusiki ngurip wayang sasmita wiraga jati bantal-bantal sang Tejamaya gugunungan sang Purwa sejati amit sumeja medar lalakun amit sumeja medar lalakun anu dinamang sakiwari masing sararing eta masing-masing eta masing-masing eta masing-masing yo atur rempuk cukup sauyuna minggaat kana program pamarentah. surep data pitanahan ingkang kaeka di dasan lama purwa Coba eka hartosipun sawiji adi kang linawih dasa 10 nami itu jenengan Purwa Marmawitan timbul silokane asta Gangga Wirantanu Patra asa pandangan Gangga Pujangga Wira Linawih Tanu Mangsi Patra Kalam Mangsinga jadi tulis kalam tumibana aksara tina hasilna karyana para pujangga yang wujud tulisan anu esina aksara malah ngajadi basa nganung basa nganung maksa tulisan jadi tuladan jadi tongtonan gesan tuntunan ya basa anu jadi carita caritanya tanah lampahan jadi lalakon dilakukan ku kalakuan manusia sewang-sewangan anu dumasar tina asal muasal dua alamnya tanah alam sagir sareng alam kabir kalaya nungtun jalana pamilih-milih bukti anunya mana benar mana salah mana jujur mana dolim sangkan jadi keyakinan yakin kehartiku dirinya nakaras kuraga nyana hantu sulaya Samuka Wisnu jadi catur medara carita lisan nu jadi bubukaning cinarita boten wonten salebeting kraton nagara kacinan anu kasebat nagara Jamur nipa yen nagara nu kaceluka kandang ewu kaloka kajana pria kajam paring angin-angin kakon cara mancanegara sapiku paling lowong kurampok sudah ku begal sarang karaman anu nyepeng pepayung agung ngolah nagara mimpin nagri di nagara hengih bibisi Ma Prabu senyatane pun Tejamurka
pangawakannya pun jangkung gede simardada bewasnya merusna taya papadana pasamun lirbang barongan. Upamingan dika sentak sengor pengandikana kaya wau dasa muka dina zaman Ramayana. Soca sumorot lir kadia srangengi kemar. Upamingan dika sentak sengor. Watek wantot judubung samania gagas sakti mandraguna. Tutasnya alapan katimulan kagagahan lan kamandraguna. Sawegah aturan lingih ingkang Paman Patih Wiradentalan Senapati ngalagap pahlawan perang nagara sami tungkul hamer keludat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamora sinalendra ajrih ningali pamor sangga tutur galur nu kapungkur mapaya tapak lacak nu baheula. Dina hasil nulis para wali menang ngareka para pujangan nu disusun ku parampu. Anu dipipindingan ku silip sindir siloka kalawana sasmita. Anu diarudu mana ku simbol anu tangtu buareun urang sadayana manusia anu melenang di jagat raya pramudiksa. Lami-lami kunirahangan dikamengkaten pengandikanne pun ieu Prabu teh jamur. Cobi kunaon eta teh. Paman Patih Wiradenta sobawak maneh kaharep diulecing deukeut jeung Cobi kapayun kan. Wadal unyuk sumanga jisim abdi Patih Wiradenta dipainu kapihatur nampi tina pembagi kalawan unyuk sumanga ngahaturkeun sebab bakti ku unyuk pangkun salira paduka. Ditarima awak maneh ditarima kedua leungeun kenca kalawan katuh diteuneun di luhur dina mun-munan dicatet dina ati sanubari kaula anu moal kakeunaan ku wah sareng kuging sire Paman Patih. Padahal kalina teh eta paminanten darwe kaleputan muga ageng sewa cukup nomor cemar hapunten anu kateu bae. Sejaha punten. Urang pada saling malum dawuh ti malum bilih kalepatan kaula malum salaku bawahan sok seueur pisan kalepatan manawi ageng sareng alita kalepatan kaula muga kersanya ngahapunten. Yah pada saling malum tina ieu perkara Pada maklum. sabab eueuh deui jimat teu paling ampuh lintang ti saling hampura antara urang jeung urang. Terus jadi hampura. Dina resan ayeuna anu mawi salira keresahan malik kados kanpuraba pujeng hingga kapunut marga imutan dalah dikapati tewa gelanana tangenyo padana non nepi hal kapantosan di negara.
syukur bagja tinembalan awak maneh ya tunggu sakedeng eta dulur maneh di tukang yang heko gitu iya Kapayun. Kapayun Aldebaran. adik kaula kaharepan Kapilon lamal Gusti. Jisim abdi kulan senapati ngahaturkeun semengah Gusti. Kalayan boh bilih teh mah aya kalepatan Gusti. Di luhur sakujung rambut di handap sahibah sedampar muga Gusti ngakapunten dina kaleuleuk pacan abdi dosa ageng dosa alit muga Gusti kersa ngahapunten bilih jisim abdi seueur kalepatan malum Gusti abdi bilih aya kalepatan malum Gusti bilih aya nu kajingjing ti pakemitan kacanak ti padesaan nu kabantun ti palemuran Gusti bisi itu sapagodo sareng mamanahan salira muga salira kersanya ngahapunten Gusti Tuh geuning. iya syukur bagja ditarima awak maneh kalayan dihampura dosa maneh daud di malam jauh cimbalan Gusti kulan kalayan dina waktu saena teh naon atuh Gusti tuh anu mawi salira ngangkir jisim abdi teh ngantos da malem bawahan masuk kumaha hulu Nya tuh. buntut masuk kumaha hulu kitu cek hulu ka kidul Nya. cek hulu ka kaler ieu teh Gusti aya naon Gusti aya raruas kieu Gusti Aya naon cenah nya. Sok gerak. Menyerebeaskeun gerak ka dinya. Duk semangat aya naon itu Gusti. Iya. Kieu anu sategesna mah pamanapati dulur akang. Paman sakabeh dulur akang anu aya di hareupeun kula. Saperkara negrakeun rasa kasono geus lila tepat tepung lawung patepang ngararai sanajan luhurna saminggu handapna 2 poe tapi kasono kaula moal dek luntur ku kaibunan moal dek kelas ku kaujanan moal dek belel ku kapoe sajaban lateta kaula dek saja syukuran kadat kersanu kagungan bumi langit sawarga jeung neraka nyaeta anu geus mere kanikmatan ka urang sararea eueuh kicep nu kapicen eueuh renghap nu katuna estu ninggular gilerna panon teu tanpa oli aya deui sajabana ti eta kaula dek mere panghargaan ka maneh sarerea anu sagede-gedena kalawan nu saluhur-luhurna ari sabab awak maneh sarerea geuning dina kurus nagara topati jiwa raga rawe-rawe rantas malang-malang putung dimimitin nunggu-nunggu malaku mabakan melaksamangkan lebih kamangsa kiwari ngadegna ieu nagara geuning hasil gawe nu racage hasil gotong royong aranjeun anjeun sarerea paman pati
Ya akan sajabat eta minta laporan ngeunaan ye nagara nah mundur atawa maju ye nagara jamur dipa. Iya. Gus ye Ki Adi anu sok biasa laporan bakula. Biasana anjeunna masuk kuriling ka tepis miring anyat sangka padesa. Tukang ngider. Biasa tiap aya masalah sok didatangan ku situ. Unyuk sumbanga Gusti kulan abdi aya dipercanten kedah ngalaporkeun maseueur pisan Gusti ka jantenan. Kantenan atuh. Memang ieu nagara teh nagara subur kalawan makmur dae teu kaolah mah atuh sanajan subur makmur ge teu kaolah mah kurang sadayana Gusti moal ngawujud hasilna aja Gusti. Moal. Memang bener. Komo ayeuna keur kaserang wabah panyakit nagara. Duh, Tah, kumaha coba? kacibanan panyakit luar biasa kala ka masyarakat teh Gusti. Ka kageunaheun dibere bantuan teh. Nya atuh. Kalau kamu usaha daya bantuan, Kangenahan. kalau ngarep-ngarep bantuan Gusti sapalihna mah leuheung mun mahi deui da teu mahi teh. Jeung rata. Tapi kitu sakitu ge aya geus untung aya ge. Introspeksi we atuh usahaena meni hayang ting dibere. Haram da teh dibere ku batur teh. Terkuaci nu merena ridho ai mentam urang gula. Tah kitu aman Gusti suning teh aya naon-naon nagara urang ayeuna. Syukur bagja lamun kitu carana nya Gusti atuh naon deui ayeuna sajabi ci eta na pamaksadan Gusti teh ieu teh aya naon Gusti pangnangangkir jisim abdi teh aya naon Biaskeun kadinya. mangga sae saurkeun bae ulah di dengding kelir kenang siloka Gusti. Nah. Sabenerna mah kieu pangnangangkir akang kararanjeun sarerea gara dengekeun ku anjeun sarerea hal perkara anu teu sapele lamun seug urang ditingali dina dohirna. Akang teh nyeri hate kanyeriannya eta ku bangsa manusia. Ari kanyerian hate akang teh paman lain ngana saukur nyeri batin akang tapi mamawa ka nagara jeung ka bangsa. Kunaon Gusti aya naon atuh ieu? Kunaon Gusti? Kanyerian kusaha Gusti. Kanyerian kusaha Gusti. Ja eta kanyerian akang teh kurang ngapandawa. Nah kunaon kitu Gusti? Kunaon? Ari urang ngapandawa ngayakeun hajat surya. Para raja diondang aitna hai aing pribadi nagara urang rai nagara jamur dipa asa disepelekeun teu diondang dianggap naon urang. Ari biasa-biasa nama ngan eta nyolok mata pun selikai ngak tengah hargaan pisan urang Panawa. Kilang bara atuh aya surat atuh WA. Tah eta. Tapi ieu mah nyerina kapina-pina hati aing sok coba pikir kumaneh sarerea. Pikir kumaneh lamun batur hajat. Hek urang teu dionang sedengkeun deukeut jeung jelemana. Piraku urang teu genah hate ari eueuh basa-basa acan mah. Ampun.
ulah ngahulang. Nah teu nyeri ku maneh, kerasa maneh lamun maneh teu dionlang ku jadi dulu. Nya, komo kumantan tadi ondang. Gilang bara atuh ngondang sajabanang ku ucap atawa ku surat, Gilang bara atuh ngondang hajat. Orang hajat teh ngondang degung atawa naon? Asa wajenanya. Asa wajen keur kaula Masuk. Waduh. Maksud salira ayeuna kedah kumaha urang sadayana Cobi. Kapayu. Pamisek dipikir dibulak-balik walaupun kitu teh mah. Ya nyolok mata pun celi. Nyolok kan. Nya. Nyolok mata pun celi keur bolotot dicolok atuh. Kapila-pila nyerina. Ya Gusti abdi ge nyeri pisan atuh upami kitu mah dicolok maca mah. Nya tuh. Mangga sayogi tanaga sareng emutan kedah kumaha salajengna supados ayeuna tiasa cupar ieu hati urang sadaya. Iya. Allah deui lintang ti urang males pati har kanyerian urang Pandawa. Sasata si Dharma Kusuma urang Pandawa gempur sakalian wang ancurkeun Pandawa. Waduh. Aduh. Mana tahan. Opah. Tungala katung. Sanggup ayeuna dawuh timbalan sae Gusti rampung dawuh tutas pangandika Hamid Gusti kaula saya gapikeun nyaeta nyerang ka nagara Amarta dek nyiapkeun wadya bala tentara sakumpi nyiapkeun kangkang kulewang bedogarit kacarum sapoto ku kaula bakal dibawa yah syukur bagja alat-alat perang bawa kepada sekape dawuh timbalan siap kaula ya lumengser dutaning siri naranagata kaping pasewakan tantyo Rampung Daud tutas pengandika Hamid kaula. Kapela damel Gusti isim abdi pada nyiapkeun wadya bala cancara kalawan pakakas perang bade dicana ku abdi sapuratina Gusti kulan yah ini awak bade dawuh cuman Bangun cisit sama darat kapirana siang wengi solali wa sakali deui tanpa kacang pikiran alawan siapan sakabe pakakas perang tempur Pandawa mimiti milayang rana mimiti milayang rana nilayang rana Sunan Kumla
para budaya anu diaramal mangapat bari nyebarkeun wahyu ilahi agama Islam dikelar peting masjid bari dijajab dua kali masa kadang alia solali wa uwaing sakali deui padalang esok lugan diraya lumunur memeti melayang rana memeti melayang rana endal satengah ging marga salalia solali wa uwaing sakali deui layuan tinalaga solali wa uwai sakali deui wadia bola tentara sakabe sakabe wadia bola kot kutahan kukuta siapkan pakakas perang kalawan siapkan tanaga jeung pikiran pikeun nyerang ka Pandawa ulah yangi ulah aya anu ngicing sila bengkok sinema supaya siap antara tanaga jeung pikiran jadi hari ya timbalan mangga gusik ulan lukain aya rumundur wiwiten layang rana Allah di layang rana ai ya mun dipikir dipulak-balik dipirakan dan jadi onang dai wayang siri Ya kumaha? jana sakapung mah mending kene jadi onang pleguk mual lapor atuh duit le aman ai di onang papanrang jeung kudu gaplok panogo Kudu ngaluar amplop atuh. aya mending kene jadi onang panu cenah kecuali di onang nabuh datangnya eta mah pan 100% semangatna ge wah nya atuh tapi kitu deui genceng-genceng ulah potong urang leres da uing mah kumaha hulu aya buntut mah nya atuh ayeuna dunungan urang kumaha nitah wa dulur-dulur sakabeh pikeun nyerang ka negara Amarta pan di negara Amarta teh pahlawanna teh loba nya atuh nah nya ho maneh di ditu aya jago eta nu kasebut Gatot Kaca geuning jago eta beja mah Gatot Kaca lamun teu nyungkur tangkal awi teu bisa teu hayang-hayang gelut teh sok susungkur ka tangkal awi ku hayang-hayangna gelut eta Gatot Kaca kitu anu batak cancage aduh kumaha lamun dipikir dipulak-balik pada heueuh atuh kitu kaayaan negara
Keur cengcerem padahal cengcerem keur gayakeun dek nyerang atuh meureunnan kacau deui nagara teh. Oh nya atuh. Romantika kehidupan ieu mah. Dulur. Kamhil. Ayo tuturkeun gaeng. Berjuang di medan perang. Allah di medan perang. Ini teh wang mah haroream. Wing mah haroream ini teh. Aya nu karasa. Naon nu karasana? Sirah lieur. Lieur. Mun sagala karasa ih. Celing ucur. Suku barareuh. Huntu nyeri. Beceng nyalingit. Nah, terus Tuur leuleus. hey. Dampal syukur arameheun. Naon nu kaliwat? Sirah lieur. Irung medad. Huntu nyeri. Bieu beceng nyeri nyalingit. Tuur leuleus. Dampal syukur arameheun. Aya nu kaliwat. Aya nu kaliwat. Kumana? Dihanap. Dampal syukur arameheun. Ah. Tuur leuleus. Angeun jajaletitan jeung beceng. Huntu nyeri. Sirah lieur. Naon nu kaliwat? Nu kaliwat. Di mana? Oh, eta atuh eta mah kieu. Logan niraya lumundur mimiti milayang rana. Lagi ada nira ingkang samya kondur saking pangkunan nalendra. Purwaning urang jadi. Urang teh warga negara hayunga mulai negeri ngesiang kemerdekaan karyaan nu pinuji Mulai seni hati-hati tangga tu hasil nage bukti salajengna mama seni singa jadi atikan tongetunan jadi tungetunan lang seni sing jadi tantikan tungtunan jadi tungetunan Abah Haji Rosad ayah Abah Haji Rosad
tongtonan aja ditung-tunang eta kasopondok kari kaso panjang cepehang Kasongarong yung kajalan sono manok sono nganjang abah guyur no patepang di jalan patepang di jalan warga seni pedalangan meretantoh jeung atikan asena hante ingkar ti aturan nu jangkana pangwangunan sekali deui cepian seniman jeung seniwati mawa pancen anu pati ngabantu pamarentahan jadi juru panerangan palit polda meninggal meninggal wayang sawengi wayang sawengi Cinong lelelel alah ceset lelel nusae awan katampi awan katampi aduh alah cinong nong 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 alah cinong saha anu nong 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 monang hatan nu sayakti takewe takese ku urang mah aya abah jiros urang sariwangi ku urang kentu kaharton ari rende pere rende 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 hideung abah gentos kang windur sita ingkang natawau kotsapa kotsapa wontening di negara Amarta di kampungna Madukara aya hiji kampung anu nyingkur sisi gunung rajegna tatangkalan ngemplohna dang daunan estuning kampung anu subur curut corna cai nyusu awa singaraga estuning marga satwa di sarada cirining yen dieta kampung marga satwa teu diganggu ku jalma-jalma anu teu tanggung jawab eta sesepuh kampung teu aya di lintang ti hiji sepuh anu kakasih samarasanta jodek santa nyaeta Semaruraku Dapawarna disarengan ku ingkang garwa Dewi Setyaragin sapa medali pun Semaruraku Dapawarna anakku ya. Nah ujang asa sarar di kieu ujang. Heuh aya naon itu cu? Heuh teuing matak dewek nanyakeun oge ka lain yang.
Hayu anteur jang ulah lilating di jero jang. Oh ya anak jang. Ngabela katinang rasa sesangka gening tersangka hese capek teka pake ibu kantep nangetina ngajakan waktos tenes pegang ngepres kerbuntangan kermejahna dipitinan Calalager ilalaing ucu. Irah de gering ilaing. Ih, alhamdulillah ujang. Beki wah kewe geus ditakdirkeun jangkun makawasa. Naon sabab ucu cing inget ilalaing cager jeung gering teh eta teh takdir tinu Maha Agung. Sabab naon ucu Allah teh aya dua bakal nemongkeun dua antara Jamal jeung Jalal. Nyata nemongkeun kana kabageranana jeung nemongkeun kana kaagunganana kana kagagahan anjeun. Moal sapati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia di alam dunya lamun teu deuk nemongkeun anjeunna lain deuk namongkeun sararia sia. Anu luhur pangkat, anu loba dunya, anu miskin, anu beunghar, kabeh eta kagagahan Allah. Di dieu silaing kudu eling kudu balik ka anjeunna cing introspeksi kana diri, geura baca eta diri pribadi sewang-sewangan jang. Bisi tereh hancur ieu dunya. Sabab kicep nu kapicen renghap geus nu katuna geura syukurkeun ku urang hiji tanah urang hiji hamba tumarima kan